sanes 30 kartu nalikeun eta sudah kabeh eta kemudi Gepok, gepok bisanya. Alah, disangkanya manfaat nih. Manfaat. Matak sakur ieu matak dina ulang tahun atau salamatan lembur teh perlu diayakeun teh sabab naon tina hasil kaya lembur teh urang bisa ngahasilkeun angkot. Mesti dijikeun angkot mah teh. Aya Kang. Angkot naon teh? Angkot. Angkot itu angkutan. Hah? Nah dijikeun angkot. Ye, akan angkot naon? Pergi siap di angkot. Salah. Siapa liar? Lembur maneh mah cepot. Lembur naon? Angkot bisa ngahasilkeun angkot tina gebuk teu rupa-rupa angkot depan aya angkot kacang, angkot lodeh. Angen bener kita mah. Angen jauh. Angkot. Bisa angkot. Jauh belum. Tidak angen jadi angkot. Lebih bisanya. Tapi waduh. Eta mah angon. Ieu mau ngomong ke teh masalah angkot. Angkot kumaha itu hubunganana? Aku nepi ka teu ngarti. Ningali ku akang. Cik. Itu aya sampel. Aya. Aya yuk. Jauh. Tahu aya kalapa. Lamun sabaraha ton. Jual. Hasilna gede. Beli ke cara angkot, jadi masih kena. Tapi Akang atuh. Entong borok. Make ieu tah, make ieu. kenal teh? Ieu bujur. Ada siapa mau tak ada bujur. Entong dipake angkot gebok mah. Ieu mah keur ibu-ibu resep masakan. Cara mais pindang ku gebok. Di kumaha? Kieu carana teh lamun pais gebok. Tapi ya ini urang mais gebok we. Gebok disiksik. Kudu dilaplak dirinya sia teh. Gulung, manya bina, wah, atunya, Ngeblos kok aing. aduh. Jantan cara mais yang kanggo ibu-ibu aya resep masakan dia. Kumaha? Rais gebok. Jadi gebok terus kayak nyiksikan, urang kedang arendos katucar, sareng koneng biasa ngangol aja. Mesere lu masih di bungkus ku daun. Sisi. Hah? Jadi beli masih Hiji bungkus ku daun. Terus tak gebokna mah piceut we. Terus Gebokna